Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten pamirsa sadayana. Alhamdulillah dina daget ayeuna urang bisa patepang deui patepung lawung dina pidangan warta-warta. Tiloka pikeun urang sadayana anu bakal dibarengan ku sim kuring Wanda Heriawan baris ngawartakeun carita utama dinten ayeuna. Tempatna dinten Sabtu 10 Mei 2025. Dina daget ieu urang baris ngulik program anyar ti Gang Panggung Jawa Barat. Kang Dedi Mulyadi nu ngirim siswa baong ka barak militer. Pikeun ngarajatkeun disiplin jeung ningkatkeun karakter. Ieu program jadi sorotan masyarakat sabab nggunakeun pendekatan teu biasa pikeun atasi persoalan moral jeung kabangoran di kalangan remaja. Program ieu resmi diluncurkeun ku Gang Panggung Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Anjeunna nyarios yen ieu teh minangka usaha darurat pikeun nyalametkeun generasi ngora anu geus kabawa ku kabiasaan goreng, kayaning kabiasaan main game, ngarokok, tawuran, nepi ka tindak kriminal. Di Purwakarta oge tos aya 38 siswa SMP anu milu kana program ieu di Barak Resimen Arteri Medan hiji Siro Yuda Kostrad. Nya di Bandung oge tos aya 30 siswa SMA ngilu latihan anu sarupa. Maranehna dijadwalkeun disiplin ti isuk nepi ka peuting ti mimiti salat subuh, olahraga, latihan baris berbaris, kegiatan rohani nepi ka pelatihan bela diri. Salah sahiji siswa nyarios yen anjeunna ngarasa bagja sabab bisa ngarasakeun hirup anu leuwih teratur jeung jadi sadar kana lampah-lampah goreng samemehna. Gubernur Kang Dedi Mulyadi ngajelaskeun yen waragat ieu program saheulana ditanggung ku anggaran pribadi ti gubernur jeung Bupati Purwakarta dina wawancara di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Dina waktu nu bakal datang, anggaran ieu baris diasupkeun kana APBD Provinsi Jawa Barat. Tujuanna pikeun ngajaga konsistensi program jeung panyungan siswa-siswa anu milu. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan dan sanggup menangani. Dengan kerjasama dengan TNI, sanajan boga tujuan anu positif, program ieu teu lepas tina kritik Wakil Ketua DPD Ramsil Landrum nyebut pendekatan militer teh bisa dianggap minangka bentuk keputusan naon. Anjeunna nyarankeun alternatif pendidikan berbasis keteladanan. Di sisi sejen, sawatara kolot murid ngandukung program ieu sabab ngarasa anakna jadi leuwih nurut jeung geus bisa diajak komunikasi deui. Minum air herang, nya air putih, sama susu kitu. Makanan teratur biasanya kalau di rumah makannya enggak teratur sehari sekali. Pamirsa mega program pangwah siswa baung di barak militer ieu jadi refleksi niat pamarentah pikeun nanganan masalah remaja secara langsung jeung tengetan ieu memang teu umum tapi nyiar hasil nu efektif pikeun masa depan bangsa. Sakitu wae warta utama dina program warta Tikloka pikeun urang sadayana. Sim kuring Wanda Heriawan ngahatur nuhun kana perhatosan sareng kasatiaan anjeun. Wilujeng wengi mugia rahayu salawasna nyertai urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.